Jangan lupa subscribe channel TV. Papi, peluk nasi papi bet di damel di jadi di rumah. Halo, cantik. Allah, wadidai, aya awewe. Ini mah kadieu teh rek mawa sengsara. Ih, sengsara diri. Bapak sengsara diri. Ngorodok gitu lah. Aing. Nah, bener korodok borok oge. Nah, alhamdulillah. Kan itu teh kan cek ujang anu sok minjemkeun duit. Sok Siap. ayeuna mah anteur hayu. Mari kita mari. Iya, Let's siap. go. Iya, oke. Jo. Ara ya saya. Tuh. Alah keneh ku. Cicing tong buka prata. Cicing. Kalau ieu standarna dia kali. Enak naon? Ai, urang can pernah minjem pang-pangan mah euy. Bae we hayu ulah bumi. Bae hayu mah era. Bae. Sok mane diheula atuh ka ditu. Moal era kitu aing mah lah. Bae Kakara deui. ada kebenaran atau Hah? naon? Da urang teh minjem duit. Lain ngomong-ngomong aya kitu bicara. Bakal aya da lain minjem. Sok atuh maneh ti heula. Ih, man wawuhna ti heula mah eueuh rek paneuri. Kan cenah teu wawa bi. Teu wawa. Sok maneh heula asup ti heula. Talaan selokna. Terus Nggak sesediaan sok atuh maneh heula asup ti heula eta punten kitu assalamualaikum. kumaha assalamualaikum teh? Sok assalamualaikum. Punten, saha di luar, saha di jero. Aduh. Punten. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sarep piki ba eueuh meureunannya. Teuing tuh. Tah aya tiga nama. Mamang ibu Aduh, ibu damang Bu. Aya naon? biasa ibu aku diamankan kan. Perlu naon? Biasa ibu. Oh, Ini anak asal ibu. orang mana itu? Orang mana itu? Urang Ciberem, Ibu. Ciberem. Mohon. Sok, Waalaikumsalam. Judes. Kembalilah damal digegel juga soge da euceul butuh pokona mah. Sok atuh maneh kasih ti heula. Ada bener. Heeh, pokona mah urang mah bener. Ulah ngerakeun bener geus era di era Moal euceul mah moal ngerakeun kaset moal. terus cari deh. Heh? Terus cari. Udah cepat apa? Ih, sok atuh maneh dia heula. Nah, ya masalah depan dia. Sok atuh ngomong itu mah Ngomong ini tetelan kecamatan atuh nih.
di pantai wae. Ngomong atuh. Ketelan, sih mau kesopan. Sok. Aya naon? Ya, seribu gitu. Terus katanggi biasa gitu. Ibu ieu teh kieu abdi teh bade Kelaan atuh. geus ieu manawi ibu nyonom abdi teh nuju ka pentes ieu teh ibu nuju ka ieu teh manawi ibu gaduh artos da saur ieu sana di dieu sana sok namutkeun cairkeun moal bu atuh tong sakitu teuing atuh budak lu ada abi beungap teuing ngamayarna bu. Ya. Nu datang ka dieu loba teh ngan ngeluh jeung ngeluh. Nya kumaha ibu atuh abdi teh ieu teh bade di cairkeun moal bu. Ya. Anu ka dieu teh lain hiji wae. Loba nu ka dieu. Kumaha dina perjanjian? Ari ieu teh erek nyam duit atau erek pacaran ka dieu? Bener nu nginjem duit? Mohon ece anu bade lamut nama. Atuh meni utak-atik kan mah deket poho di dieu tempat mah. Mohon ieu udah ngagor. Sok aya nama erek moal. Eta tuh keureun Anu perlu. biasa ibu atulah meni tong sakitu teuing budak meni Ya, ka abdi. peraturan di dieu mah tina 1 juta jadi 1,5 juta. Pembayaran anak 10 kali mingguan. Aduh Nah, mabur atuh global. kumaha. Kalau ding atuh mi lemot-lemot teuing. Nya wios lah. Erek moal. Muhun wios lah ku abdi dicanap dan benda abdi teh da muhun nuju ka pepet bisa Lain ieu teh masalah ece teh. KPPet. Dengkeun heula ulah masalah KPPet. Engke lamun maneh telat mayar ka si ibu ieu, engke nu digebokna urang ulah ngerakeun urang. Mal pokona mah ku ece engke di ngesalaki geus datang mah kabeh rek ditomplok lah Tah, pokona iya. mah. Ayeuna salaki dinya ke di mana? Nuju nyaba ka Tapi kota. tujuan. Tujuan Teu balik mah. eker di kota ayeuna teh. Sabi-sabi sama salaki didinya datang ka dieu. Da kudu aya persetujuanana. Muhun. Aya jaminanana. Muhun. Oh, kudu aya tanda tanganana. Caroge abdi teh kada dijanten jaminan. Iya, jaminan. Nah, muka aja mah udah mau bisa mau dipakai. Mau bisa dipakai jaminan. Muka didinya mah. Hmm. Maka terus terbayang-bayang. Terkecuali ieu daek mayar bener-bener. Muka bener terlalu. Harita mau pasien kalian teu mawa, teu bener. Mayar geus sababaraha kali ya teh. Oh. Ngecewakeun teh. Untung imah terigu surogi. Iya. Tapi abi mah ibu moal ece malah pokona mah. Nah, sok teu ayeuna mah kieu we. Salaki ece datang ka dieu. Hmm. Hayang aya transaksi ti salaki ece. Muhun. Ku ibu dibere erek sabaraha minjem oge duit mas aya sakoper. Muhun mahal. Mangga ce, ibu mangga bu. Terus sing pabelit kitu ngobrol atuh. Ini cuma pil kitu. Si ibu. Sakira-kira sasemaya mah bakal gede. Nama ulah jarakna jauh-jauh tina saminggu, sahanapeun saminggu erek dicairkeun. Muhun. Ya tuh orang telepon heula mun ke sonten ku ece. Telepon mah tuh cenah ka dieu. Misi erek telepon. Tah. Aya teleponna nomorna ketik. Di dia we sakalian. Engke we di ditu ku ece di eta di teleponan di bumi ece engke wios abdi ece ka dieu deui munten. Sareng Ulah pabelit atuh dieu deui si ibuna. Telepon masuk asup ke nomorna. Kamu maneh bila lihat teh mah si ibuna bisa telat mere mau mere sok telepon dulu. Bisa teu ngahurungkeun. ieu mah kieu di HP na oge da. Ieu mah Bisa teu henteu. bisa ieu mah HP na oge kieu. Emang kumaha atuh ih dauh deui. Ieu mah beda jeung nu ece pan nu ece mah itu mah Oh, aya oh, marah oh, ieu mah oh, Jadi rek kumaha ieu teh? nya ibu pada ditelepon heula minten Sok buru telepon Sok, atuh kan, lah. Iya, kudu. Ana nomorna. Ayo mah kieu we Bu lah. Da ieu mah Bisa biasa henteu. ngetikna ku ibu we Ada bu. pangeutikeun atuh Bu. Ngomong atuh cerita tadi teu bisa Sabar, Nak. itu. 08100 Bu. Atas nyambung gitu. Halo, Papi. Mun ieu mami Tiga karesek. mami teh kapan tes itu
katen ku budak sekolah kumaha kurang ieu mereka ieu kasih ibu ieu. Oh mohon. Nya. Oh mohon. Nya kitu atuh pinnya. Papi. Nya mohon. Mohon ibu sana mangga we sana. Ini papi gaya. Hah? Kembali ngargabu. Nah, saya itu bu, sana mangga we saur caroge abdi, saur caroge heuceu oge. Mangga we sana bade tamannya tos dihidinan pengen ka. Nya tapi hoyong aya carogena. Udah mah biasa kan ieu udah caroge heuceuna nuju di damel. Jadi kieu nya ibu ayeuna saya persetujuan ti ibu, tapi ibu ge hayang aya salaki ibu. Mohon. Kudu apal bahwa ece boga hutang ka ibu. Mohon. Kudu aya persetujuan ibu oge. Mohon mangga. Pak. Pak. Yuk. Pak. Ulan. Ini kan sedang. Juga anak bangke. Naon? Pak. Ulan. Ka ibu teh ieu teh datang. Mohon. Rek namit artos. Ya. Kok ibu? Kenapa cuma singir wae gitu? Kagak. Kasih singir teh naon teh. Mohon. Kumaha? Ieu abdi teh heuceu teh punten bade aya pangabutuh. Ka ibu bade namut artos. Oke. Berapa juta? Dan teu ageung lah. 50 juta koy. Kok seeutik 50 juta mah tinggal hitut ka sempit je lah 50 juta mah. Sanggup bayar teh? Nyalah insyaallah sangem. 10 minggu Bapak. 10 minggu. Sanggup teh cenah. Sangem pokona malah Dari sangem-sangem langerakeun urang. Noel pokona mah sanggup lah Sanggup. Nah dia geus ditelepon si bapana. Dina saminggu lamun teu bayar pas sabaraha lamun teu saminggu teu bayar sabaraha tamahna. Wah, bukan nama. Sanggup ada yang teh? Ya, insyaallah ece ku ece didangukeun lah. Ulah ukur didangukeun bayar tuh banyak kan hese jual teh. Kalau orang Pokona mah ku Geus ece usum kieu corona. Hese hayang boga duit teh untung aya nu mere oge. betul. Ya banyak. Betul atuh. Wah, ana. mohon. Sok. Nyalah pokona mah kitu we lah. Sapi ngijinan teh? Hah? Geus ngijinan sapi. Entos pan di ieu ku ece namanya di eta di BL nya mana Ibu man telepon bieu teh. Alah, benar tengah modal teh gua acan geus ngareuweuhkeun. Oh nya eta loba harewosan ciga nu ngalieur. lain Jangan lagi dulu udah gitu. Saya ibaratnya ya nanya. So, siap. Mah siapkan syaratan nama. Sok. Mana persyaratanna? So, tadi pesawat Kan urang ge tadi di bejaan, kakak, KTP. alah sia kumaha. Ya, nu nginjam duit dia teh ciga nu harai-harai. Ongkos perlu tapi teu merhatikeun kana persyaratan. Kumaha tuh gila. Bos, Bapak, ulah dibere teh. Ada pasihan. Moal, kira-kira kieu mah naon penipuan. Atuh. Moal mah lain harai. Atuh kumaha bu abi teh. Apa, Pak? Masih nabalik, Pak? Jauh-jauh teh itu. pedaten anda ya mah. Ulah Mau, Pak? Apa? Nah, kumaha ieu teh meuni? Nginjem teu dibere. Aing mah jaba budak kegering jaba anu panggedena sakola bayareun 3 bulan jaba ieu nginjem teu dibere Gusti. Nah, meuni asa kecina-cina teuing ieu teh kasusah. Atuh ya aing mah geus ya geus Udah beres, gimana komentarnya Cana? aduh ribu jadi jelema susah mah geuningan cry gas aduh ribu gas jadi jelema susah mah alah minyak dari aing demikian kakokosehan Gusti nu agung Tepat si ibu. Ah, ini si Buna ya, turun ya ya Bu. ibu Agam. Ibu ibu kejam. kejam ibu paling kejam aduh
Tapi soleh, baik aslinya. Orang kaya terpandang di Ciberem. Rentenir terkaya paling kejam. Kejam. Saya orang baru. Perkenalan di Ciberem Perkenalkan TV Ciberem ya. di Cipit. Iya. Siap. Sok. Ya, pemain baru di Ciberem TV. Saya pemeran baru di Ciberem TV. Bangku. Apakah abdi teh Ibu Renten terkaya sa Ciberem, tertegas sa Ciberem, teu aya syarat-syarat buat cair. Karena oke titik sagede telepon. Jono teh salah. Si ibu ieu mah Ciberem TV. Ciberem TV mengerikan.